Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari nyaritakeun ulah boga karakter kos kieu usaha non bemol maju yuk orang simak bareng-bareng. Tuan abdi bade naro sekali deh terus cek balik aya naon abdi iman ka Gusti, abdi iman ka Tuan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endek iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi. Naon hobi anjeun? Hobi abdi mah hiji mabok, dua zina, tilu judi. Oh masalah anjeun lah. Haji amanat naon tuh Tuan ka abdi masalah kitu mah. La takzib ulah bohong we sakitunya. Geus bae eta ulah ngabohong dong, mana mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus. Ya, sekian aja hampang we kana. Geus, pamit. Aya di panjaleuman datang ka Kangjeng Nabi. Abi iman ka Tuhan, terus ka Pangeran iman, coba minta kekuatan batin abdi naon? Hiji bae la takdob. Ulah marah sakitu dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Urang teh dididik iman ku lingkungan, cek ngomong kuarina padahal nang Allah. Menang Allah urang teh jaloba nu cicing di tengah-tengah itu lingkungan Islam tapi tetap bae teu Islam. Ieu mah hakikat nang Gusti Allah. Urang dibere babari jol-jol iman ka Allah, jol-jol iman ka Kangjeng Rasulullah. Haju memang bener-bener kos kitu secara syariat mah urang dididik ku lingkungan urang teh kolot sarolat urang milu, kolot taraweh urang milu, kolot henteu urang henteu. Geus kitu bae lingkungan mah ngadidikna. Kolot baheula tilok nonton TV urang henteu, kolot nonton TV urang jualan TV. Atuh kitu bae tah terus tak urang mah dibere babari ku Gusti Allah. Kabelah dieuna teh komo nu geus 40 50 mah haji bae pan pemikiranna lain deui. Duh asana geus deukeut ka hareup cek cenah ieu. Ke aing masih kos kieu kana bae. Duh ka imah kiai mulai tah. Nang saha ngagerakeun ka imah kiai? Nang Allah. Waalaikumsalam kos nuwuh teh padahal kakarat. Di mana ieu? Sok ti pada di mana seger. Kapangi mah seringan ka di kakarat. Alhamdulillah. Waduh bunga jasa cenah kiai ka dieu. Alhamdulillah gua bisa kapangi. Aya naon ti? Nek nginjem duit. Sial. Karena kayak kapangi Kang Jawara mah oplo kos gitu jasa. Kapangi sudah derek naon gitu. Tapi ente eta wasaware. Kata enan dulu saya kulai nek ngadegetan kiai bae lantaran ieu hirup ti ngora masyaallah kula menaon tuh keur ngora tukang mainnya lain main deui kula mah bandar menang nu mantak tobat ge eleh menang bae memalokat tobat bari kiai beak lah tinggal imah doang ge eta gedek dijual ngan pemajikan itu menang. Di mana tuh judina? Loba judi kiai ku ari mah tuh. Cenah geus diberantas ku pamarentah. Tai ucing. Nyana nu ngomong tai ucing nyana. Kula mah nyampaikeun doang, besi pajar di Indonesia bener-bener geus eueuh judi tai ucing. Cak nyana. Emang saya cenah kieu nu bebejang, udah bejakeun tah mah tuh rahasia perusahaan. Kuari gaji jelema di seri bebereunnya. Kula mani ngomong ke emang kuari eta aya keneh judi pancena geus diberantas ku pamarentah. Geus teu ngajawab. Kos kitu. Lain pancena diberantas ku polisi pan di berita-berita maju ngomong cenah udah enggak ada perjudian. Can anggeus kula ngomong. Berarti teu jasa. Lain ieu besi mamang doang. Yeuh, jeung kula polisi lagi main. Siap bisa menemukan polisi itu kali atuh daek jasa kan pitah kieu cenah itu meunang teh kos kitu. Jadi kanyawan di polisi lain kanyawan diantar. Masya Allah, iyalah bumi pertiwi urang. Seperti kieu nangis bumi pertiwi urang. Ibu pertiwi urang teh ceurik
lantaran ieu teh ngabelaan Bung Karno baheula jeung rekan ti memehna para kiai nu diseret nu dikadigulkeun kiai-kiai teh beuh ambalaya anu digantung nu dipicen teh puguh kuburanna memperjuangkan kemerdekaan Indonesia setelah merdeka. Masya Allah cerik jana para syuhada teh emang maot henteu dalekeun ku ari kalurah begitu ya ceknya teh negara aing ku sia dipake lalaga dalekeun awas ya nyana tah dalekeun nu gaib-gaib je dalekeun kana ka DPR tadi teh anu nyuratan asal eureun jadi DPR aja aduh Masya Allah tuh nya tah ieu Kangjeng Nabi teh dakwah ka musyrikin teh lurut musyrikin teh mualah ngamusuhan terjadilah sampai peperangan. Masya Allah eta teh ku bencina ka Kangjeng Nabi turun temurun ku ari anakan nyana teh apaan terus si Abu Jahal musuhan terus ke anak-anakan nah ku ari Obama anak eta gandeng-gandeng ada orang nabe bejan batur kabeh bae Yahudi kabeh bae teh kafir-kafir dendamnya ka Kangjeng Nabi ngerasa diacak-acak nyana teh terus urang lamun maca sejarah deh Islam maju ku Kangjeng Nabi terus ku sahabat terus ku tabiin serangan deui ti Nasrani dat Isa mundur Islam di zaman tabiin teh geus mundur atba tabiin teh geus rada mundur terus diserang dah tahun 500 ketika Raden Patah diurang wali sangat dunia eta teh luar biasa Islam luhur deui sadunia teh politik Islam ekonomi Islam budaya Islam tah teu kebal teh serang deui ku Kristen takkan ti harita kebel aya deui penyerangan sakedeung hampir menang Islam teh mau diceritakeun ku kula tahun-tahunna jeung sanu berjuangna geus we datang ka kuari mondoyo terus mondoyo terus datang ka kuari nu mantak eta Timur Tengah diboman bae ge kunaon eta lah kadeleuna bangun deuk nyerang bae lain minyak teuing teh dideuleuh eta ketika konstinatal ditaikeun deui ka luhur teh tah tidinya oh berarti cak Saddam Hussein berarti ieu siap perang agama lantaran tokohnya geus dikaluhurkeun deui tuh tidinya terus datang ka kuari dek cicing bae itu Islam teh apakah endek maruda tinggal ditanyakan mereka masing-masing na unggal negara nah tinggal di Indonesia ye ulah nyarita ke negara batur geus puguh negara batur mah geus diserang geus diperangan geus diserang eta teh moal pati-pati diperangan lamun bener-bener inohongna didinya yang lamun encan kanyerian atuh moal Indonesia lantaran encan aya nu nganyerikeun ka Amerika sumuhun mohon otak encan batak ditanyakeun bae maka kolot-kolot masih kena bencana asak teh ndek siap deui apa henteu atuh pantes cenah mah siap sanajan teu perang ge teh terepae atuh pan mundur perang urang ngora nya mangan nyiapkeun doang buadar buah henteu kabur dikubur ngan ku siap na ge kan geus hebat ngaranna di daripada melempem iya wari keur kalut jasa sebenarnya urang teh teu meunang nyadap informasi Timur Tengah teu meunang nyadap urang teh ka Irak ka Iran ieu teh geus di naon kitu ngaranna geus ditutup lantaran nu boga sumber informasi nage geus Amerika jeung Yahudi tapi tetep bae informasi aya bae nu jeli mah jeung nu nyaho geus nyaho bae padahal teu meunang urang teh kudu geus bae di Eropa jeung di Amerika bae informasi mah tetep teu bisa kitu mun kukula dicaritakeun nu leuwih jerona bakal kaget ya ngan ku sabab si kaget henteu
guys eta baheula kaum musyrikin sakitu ayana tah nu kamari dicaritakeun. Nah kuari mah mukminin dakwah Kangjeng Nabi teh alhamdulillah diterima ku orang Arab sebagian, diterima ya alhamdulillah. Iman ke Allah sebagai pangeran, iman ke Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah, iman alhamdulillah. Ngan saiman imana salat kadang-kadang maghrib doang, Isya mah jeung subuh geus henteu eta baheula eta baheula. Aya nu lohor we asar jeung maghrib henteu, mabok terus. Iman mah iman ditanya iman teh bahwa pangeran teh Allah, iman teh bahwa Muhammad teh utusan Kangjeng Nabi, iman mad kami iman. Keluar ti Kangjeng Nabi mabok, cak Kangjeng Nabi jadi karar ieu dakwah deui Kangjeng Nabi, we dulur iman teh ka pangeran bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur. Allah teh iman teh percaya teh bahwa kula ieu adalah rasul Allah, iman. Keluar ti Kangjeng Nabi main cimplong, nyawa ngaran teh nyarupa cimplong teh kos kumaha eta sebenarnya. Tuh ya gus macem-macem permainan perjudian, kemudian itu aya nama gitu mabok dan lain sebagainya, padahal mah iman. Tak ieu Kangjeng Nabi teh ku kos kitu teh ditegor cak Gusti Allah man ulah diantepkeun eta nu kos karar itu, ulah diantepkeun. Turun malaikat Jibril ieu mawa ayat ieu, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Muhammad lantaran anjeun ditugaskeun teh basyira wa nadhira, anjeun ditugaskeun ku kaula sebagai utusan kaula teh ngabubunga sorga ka dituna nyingsieunan neraka tah supaya la'allahum yattaqun abe salarieun ka Gusti Allah ka aing cek Gusti Allah tah eta jelema nu geus aya imanan mah nyana ngan maksiat bae sok dakwahan dengan cara anzir singsieunan. Jadi aya cara-carana metode dakwah teh singsieunan kuari mah jang ngobrolna jeung para mukminin sok kumaha nyingsieunan bihi ku Al-Qur'an sok saha alladzina yakhafuna mukminin anu sararieun ayussaru dikumpulkeun ila rabbihim engke ka pangeran lantaran aya iman geus sieun teh dikumpulkeun ka Gusti Allah sebab nyana aya imanan. Yahudi mah teh sieun, Nasrani ge teh sieun, nu Nasrani kuari mah kecuali Nasrani nu baheula teh sieun. Tapi aya kene nu sieun aya iman teh lamun nyana macaan Injil anu asli aya ngarenjed iman tetep sieun nyana teh bakal disanghareupeun ka Gusti Allah. Tah jelema nu iman ka Allah, jelema nu iman ka Kangjeng Rasulullah ngan nyana maksiat eta teh nyana boga kasieun engke aing bakal dikumpulkeun di sidang di hareupeun Allah. Tak aya kasieun mah nyana lantaran nyana ge boga tekad engke di akhirat teh ketika di sidang eueuh nu bakal nulungan, eueuh anu bakal ngaropea, eueuh nu bakal ngurus kecuali nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasimpulanna nama iman ka Allah, iman ka mahsyar, iman bakal disidang jeung nyana iman eueuh nu bakal nulungan kecuali Allah ngan nyana tetep maksiat tiga di sisieunan bae eta nu kos kitu mah carana. Kangjeng Nabi dakwah wahai dulur-dulur nu saiman nu saagama urang hirup moal kebel cek Kangjeng Nabi. Contoh bapak-bapak urang nu geus tari heula urang ge bakal nyusul, contoh nu ngarora ge lain nu kolot bae japararaeh urang ge bakal nyusul. Tingkah paeh macam-macam cek Kangjeng Nabi, aya nu muriang heula aya nu teu muriang heula, aya anu keur di kasur aya nu keur di jalan aya nu ragag aya nu ti kalebuh macem-macem. Eta teh geus kasaksian ku urang, eta teh sing dijadikeun itibar urang ge bakal paeh berarti tinggal nunggu ajal doang. Sehingga lamun urang geus paeh engke teh bakal digiringkeun ka masar jaga ketika geus kiamat engke bakal disanghareupeun kana pertimbangan
bakal dihisap urang teh. Nah dulur sadaya sing hade, lamun urang zina engke di akhiratna mun awewe bakal bobogaanana buruk sanggeus buruk digedekeun ku Gusti Allah kos guha bude nya gede nya buruk ambeuna ge ambeuna marhala taen eta teh geus ka ambe 100 km geus ka ambe atuh kuari geus sabenerna colok amban atuh bau sarua eta encan siksa geus bau kobong ke mah sia seuri tah ieu sing hade cek Kangjeng Nabi bakal gede bakal buruk bakal bau anu luar biasa. Di samping eta engke bakal keluar nanah bakal keluar getih tidinya teh eta ieu siksa nyerina luar biasa. Getih jeung nanah eta teh titah dikenyotan ku jelema tukang zina. Cek Kangjeng Nabi kos kitu sing hade dulur-dulur kabehan tah eta teh zina kos kitu. Lalakina nu titah ngenyotan di samping bobogaanana bakalna sabelahna tah sabelah siki kanjutna bakal digedekeun sagede gunung Uhud. Jadi dua gunung Uhudnya nangkon da meureunnya kos kitu. Sing hade ye cek Kangjeng Nabi na ieu lah jelema nu zina teh. Jelema lamun nu mabok nah engke di akhiratna dibere ganggarateun. Sanyesa ganggarateun dahaga anu luar biasa, dahaga anu pohara jasa dahagana. Pohara geus teu tahan jasa, nyana menta cai gegeroan dahaga malaikat bakal mawa ka dinya teh dibawakeun naon dieu? Dibawakeun ti bobogaan awewe nu zina teh tadi dititah diinum kunyana dahaga begitu neuleuh cai waduh haus jasa begitu diinum masyaallah peuheur nyawa peuheur nyawa naon pokona kos kitulah bakal njagetihnya nanah campur diinum salah teu diinum salah. Kangjeng Nabi nyaritakeun hiji-hijina tentang siksaan-siksaan nu kuari dilaksanakeun. Riba jelema nu ngadahar riba engke bakalna beutungna teh gede dayut beutungna asal engke anu beutungna dayut bae ke di akhirat toel kurang je ini apa kuari jana senang-senang meuli Avanza senang-senangnya nate kuari meuli mobil deui meuli Fortuner engke mah beutungna gede jasa kaharep kobet nu ngadahar riba teh encan di kana neraka ke dia mah kakarak digiring doang beuteung geus dayutna luar biasa ditarumpakan ku jelema beuteung mawa awak ge geus sakitu beurata ditarumpakan deui ku jelema di laluhurna ditakolan Masya Allah na riba sing ade ku Kangjeng Nabi dinasehatan seperti itu. Andir Muhammad khawif sing sieunnan melalui Al-Qur'anul Karim wahyu anu dibikeun ka anjeun jelema-jelema anu sarieun ke digiringkeun ka Gusti Allah embungeun nyana boga kayakinan di akhirat teh nu bakal bisa nulungan nu bakal bisa nyapaatan kecuali Allah tah eta sing sieunnan geus aya teh bibit iman nama tinggal ku anjeun di sing sieunnan masa tugas kiai teh dakwah ka jelema anu mukmin mah nying sieunnan. Dulur sing hade besi liwat ka citranya sing hade kunaon kiai besi beakeun ku batur ti heulang sing sieuna teh si hade kumaha nu zina kumaha nu mabok kumaha nu judi kumaha nu korupsi tugas kiai make lisan nyaritakeun adapun naon kitu ngaranna nuturkeun jeung henteu nurut jeung teu lain urusan kiai urusan dirina kumaha Allah mere hidayah sakitu bae eta mah ta ieu tugas Kangjeng Nabi ditugaskeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala titah nyingsieunan mukminin nu doraka. Sahabat sumpi ka Kangjeng Nabi Waalaikumsalam aya naon kieu Rasul abdi teh mukmin iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ka Tuhan sebagai Rasul alhamdulillah
naon deui abdi teh ya iman mah iman abdi ngan ieu ku ieu abdi mah bebaskeun abdi sebab hobi abdi mah mabok judi zina tah abdi mah minta dibebaskeun bae eta iman mah iman abdi cek anjeun masalah ih pan hampang cek yang gampang ieu batur mun keras ieu jadi datang ke pusatnya mah gampang orangana sekali dia jadi bebeja besi kurang afdol kurang pengertian kurang arti kanjeng ya Muhammad Rasulullah aya naon abdi iman ka Allah sebagai pangeran abdi iman ka Tuhan sebagai Rasul aju ngan abdi mah iman teh yang dibebaskeun bebas tina karesep-karesep abdi mah mun eta dibebaskeun abdi deuk iman terus lamun eta teu dibebaskeun abdi mah moal iman naon karesep anjeun hiji mabok dua zina tilu nomor katilu judi eta karesep abdi ka hobi abdi mun eta dibebaskeun abdi mah deuk iman terus mun eta teu dibebaskeun duka oh masalah cek lagi jih jangeunangeun cek kiana jih pan kadenge dinulus saja mah waduh cek kiana telas teh ya gitu mah mending ka pusat cek kiana tatanya ngeunaheun orangana istama jaya utama dek balik naik balik Tuhan abdi bade naro sekali deui terus rek balik aya naon abdi iman ka Gusti abdi iman ka Tuhan teh Rasulullah haju ngan abdi mah endeup iman terus teh asal dibebaskeun ka hobi abdi naon hobi anjeun hobi abdi mah hiji mabok dua zina tilu judi oh masalah sih anjeun aja amanat naon tuan ka abdi masalah kitu mah la takzib ulah bohong we sakitunya geus bae eta ulah ngabohong doang mane mah wiridana asa ulah ngabohong bae geus ya sekian aja hampang orangana geus pamit di jalan jana geus mantep jasa ieu rasul kakarake dakwah teh ngeunaheun dakwah urang iman ka Allah mabok terus iman kanyana zina terus ya ngeunaheun cek jana geus aing bukan jadi dai aing senangnya nak senang datang ka ieu mah nyan amanat kangjeng ulah mabok ulah non ulah bohong eta hiji wiridan anjeun ulah bohong bae ya sapira bohong gampang geus mulai datang ka ieu mah bir bintang tambah Johnny Walker tambah deui walbejaan wae sia beres begitu dek minumnya sak Kangjeng Nabi ulah bohong mun aing ditanya ku Nabi mabok kene apa henteu lamun bebeja mabok aing berarti lain lamun bebeja mabok aing isin lamun bebeja aing henteu bohong den deui punya je di dalam deui punya minum aing dek minum ka hobi aing tapi cak Nabi ulah bohong sedangkan Allah ngalarang mun aing minum berarti aing bohong ka Allah ye masih beres ya cokot deui kujen bebas dek kumaha ge asa ulah bohong atuh aing mun nginum bohong berarti Islam aing bohong ye nah kitu kene dek zina kitu kene dek judi terjadi Masya Allah caknya Muhammad Rasulullah asli lantaran dakwah teu kudu loba-loba hiji be ulah bohong beres kabeh nyana langsung datang deui ka Kangjeng Nabi langsung meluk Kangjeng Nabi senyum geus sababaraha poena teh Tuan ku hebat-hebat teuing dakwah Tuan kunaon pan abdi baheula minta kabebasan haju atuh pan abdi lamun bebas teh mah mun mabok teh mah ditanya ku Gusti mun bebeja mabok atuh izin ja Tuan geus ngaharamkeun pan ari abdi bebeja henteu atuh abdi bohong andai kata atuh abdi mabok bebeja ka Tuan misalna mabok bae bener teu ngabohong pan ka pangeran mah bohong dah abdi mah haju henteu ku ari mabok aju zina kayak gitu keneh
aju naon deui judi ge geus henteu bae. Waduh cak Kangjeng Nabi Muhammad, ente lamun terus kieu geus lawang surga muka jang ente. Langsung cerik nyana di dinya. Cak nyana teh horeng dakwah mah teh kudu loba-loba beut teu mun saputing 4 panggung. Hiji bae. Hiji bae hatak teuing. Ngebudah-budah dakwah teh hasil nama eueuh. Ieu mata Kangjeng Nabi masya Allah karim luar biasa. Satu kata masya Allah. Aya deui panjalema datang ka Kangjeng Nabi, abdi iman ka Tuhan, terus ka pangeran iman, coba minta kekuatan batin abdi naon? Hiji bae latagdob. Ulah marah sakitu dah. Ya teh bahasa ulah marah doang ge ambalayah ngepek jadi bener. Kan urang tina marah ya segala rupa gitu. Cekcok jeung pamajikan gara-gara marah. Eta ge sahabat bareng datang ka imah, ribut jeung pamajikan. Pancak Nabi latagdob. Kana kieu bae. Tahan ku aing. Dia tahan cek Nabi ge latagdob. Ulah marah. Wah aing. Pamajikanna geus ngeulang atuh enggak jawab. Wah latagdob cek Nabi ge. Aman begitu nganasehatan ke anakna marah kan nyana teu marah latagdob cek Nabi ge dicarekan ku anakna moal marah abah mah sebab cek Nabi latagdob jeung tatangga kitu kene segala rupa kitu kene jadi be masur si eta mah tilok marah yuk urang tuturkeun yuk tuh hiji latagdob be ditahan dilaksanakeun ku nyana efekna lain bae keluarga wabeh nuturkeun nyana. Atuh urang mah kiai boro-boro ndek dituturkeun jak kiaina ge tulak cangkeng. Coba sia ka aing. Teu nyaho si aing kiai. Yeuh. Nya ka kiai kos kitu heran aing mah. Ye tolol sia ka kiai kos. Atuh mah dituturkeun mah sia bisa kiai teh galak. Tuh, Masya Allah. Kangjengna sakecap bae latak dom. Saeutik kangjengna sakata tapi Masya Allah. Gitulah Kangjeng Nabi dititah dakwah ku Gusti Allah ka kafirin ka musyrikin kuari dititah dakwah ka mukminin anu maksiat hiji bae ulah bohong cukup sakitu bae ge engke bakal ngepek asal asupkeun ka sanubari asupkeun ka kolbu kelakeun di jero hate tanemkeun di jero hate bungkus supaya jadi eta ulah bohong teh engke epek kabeh nikmat kan urang ieu ngabohong ka Allah ngabohong ka Rasul ngabohong ka majikan mah jadi lalap buku tama jadi lalap tama tuh tapi aya ngabohong anu wajib ngabohong nu wajib tetep kabagi 5 aya nu wajib aya anu haram aya nu sunnah aya nu makruh aya nu mubah kitu bae pikir mah terus kitu bae pikir mah ngabohong teh aya anu haram lamun urang endek nyokot harta make bohong harta batur ngarampas make sumpah make kitu bohong haram model pengacara saksi-saksi bohong haram aya anu wajib ngabohongna aya jelema lumpat ka urang endek dianiaya salamatkeun abdi emang kudu tuh dek dibuluh hayang asup ka lamari kunci teu keubal aya jelema aya kiai ka dieu emang kudu nah buang kawara paehan ku aing eueuh ngabohongan urang wajib tak ngabohongna salametkeun daripada dibunuh mani ngabohong wajib tak ngabohong salametkeun bener sia bener bila perlu lagi sumpah sia ayo jadi mas ya demi Allah gitu bae di jero hate motorna janten mah aya jadi bae nu pinter mah tuh bisa bae tah eta wajib tah ngabohongna tak kos kitu aya deui nu wajib urang boga pamajikan 2 teruskeun tah ulah ieu di dia 2 peting nah nu kolot teu meunang cang nu kolot gua laki li fadala naon diintil bae ku nu kolot ngabohong mantak naon sabaraha nya aya naon gitu ngariung ieu ngariung ka mana teu kebal krining mun pungurang geus janjian jeung babaturan coba angkat tah saekeun nu telepon
babaturan. Oh ibu, ayo bapana ya. Ah ya, emang aya naon? Iya ngariung iya geus ditaranggoan ieu. Oh, ya. Padahal mah ente ngariung teh naon. Ya tuh kolingan babari teh kos kitu mah. Heuh. Cak nu osok teh tuh kieu mah karaknya hok teh tah tukal mesti baheula cenah. Ieu mah nyaritakeun ente bae heulanan. Oh, Kak, ya bener ya orang ngariung gitu. Emang ngariung di mana? Pengkolan di sini. Geus atuh laut kebal kebun. Wow. Paling ge ngariung mah tuh sok ngobrol pan kakak mah jam 12 lah. Atuh sedang teh jam 10 ka jam 12. Wah, tuh leklok teh geus sakitu ge. Bohong eta wajib eta kos kitu ka bohong. Beres datang jam 12 kadinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di jahe ka eta naon berkat nyeun ngora biasa. Barang nyanan deuleu. Kak, ngariung di mana ya? Pengkolan. Ngariung di mana? Pengkolan kunaon sih? Eta tiung teh sorban. Ji, emang kunaon gitu. Eta tiung saha? Bohong, ngajen kumaha ge. Diuwal-uwalkeun berkat teh akan lu. Tinggal salah kene we seuri we. Ulah marah lah tagdom. Lamun marah beratai ulah teh mangkalakuan sorangan jinganan. Teu doraka teu naon, nu doraka mah pamajikanana. Ya atuh salah mah dorakan teu ngeunah geus atuh tinggal tenang. Ye, atuh ulah ditanggung, haju ulah mah marah ulah. Diwawal-walal ge ditanggal calangap bae aduh cek pawajikan nu ngora di dino kolot sial teh kiai ngajalanan bae atuh ngaji jiganan. Aduh daripada anu ngorakeun manusia geus jadi pamajikan makan kudu digilir atuh doraka lamun teu digilir. Nah eta teh urang gilir ngabohong nyalametkeun nu kolot sebenarna mah ulah doraka teuing. Je lamun terus bae pan kos kitu nu kolot doraka atuh salakina ge doraka pamajikanna kesel. Nu ngorai kitu mah dibohongan pamajikanna rada salamet atuh nyanana ge salamet gilir. Pokona mah geus bisa-bisa bae. Aya nu kieu deui ye. Kan ka mana ngariung malum ieu. Ngariung ka rada jauh ieu mah ngariungna. Eta tuh jeung santri ajak saksi maksudna mah. Ayo. Santri. Baik beres padahal mah eta kanu ngora. Ai ngariungna mah bener. Ngariungna mah bener. Ngariung nangan kadinya heula. Santri nungguan di hareup. Nyana sosonoan biasa. Kulantaran dek ngariung buru-buru mandi segala rupa set berangkat dari ngariung. Geus curiga nu kolot teh curiga. Cek nu kolot bener teh teu sih ngariung cenah bejana nyana kawin jeung urang pengkola. Teangkeun gua ingah ka ditu. Bener eta mah ustadna mah ngariung jeung santrina ka ditu kiaina mah. Nyana datang ka dinya ka pengkola. Assalamualaikum. Salam cek nu ngora teh nyaho. Tadi aya Pak Haji ka Haji ka dia. Jatuh aya. Ulah teh aya. Iya tuh jangan teh. Ulah mati teh tadi di dieu bae. Coba aing ka kamar. Jelas deuleun di kamar kabeh. Ngeta hanjakal anu tinggal kolor tinggalin. Masya Allah. Cak nu kolot iya ye. Saksi nyata. Cokot. Suge, beres. Guys, pamit. Ngadaguan we, geus kieu we ngadaguan salaki. Geus luar klirik we. Datang. Assalamualaikum. Salam. Dia berkat nanti. Tenan. Cek nu kolot teh. Sakudu bikin berkat. Ih, urusan besi aya anu naon-naon. Da, tadi terangan. Geus ada curiga pan kieu. Kasih mana tadi? Ngariung ya tah. Tah saksi tah. Berkat tah saksi tah ngariung. Anya tuh budak santri. Cek ka dia. Abah sia teh di mana? Ngariung. Di mana ngariungna? Di anu. Eta di mana teh berkat? Di ditu na ngariung. Memang ngariung. Dia teh ka mana? Nu bener sia ulah sok kajual leutik.
Jawab teh si mana? Teu di mana. Aja dek si indit teh saya ka indit. Yuk saya di dia. Geus gara kali itu ka pondok saya masih capek cek lagi. Geus atuh si santri di sidang si eta kiaina gitu ya. Da si mana heula tadi memeh ka ditu. Jatuh ka mana? Sumpah. Ji atuh daek sumpah. Atuh kiaina pan pinter. Pinter tuh enggak bohong ya masalah kan. Ieu demi Allah itu teh si mana. Ya kalau sa. Je, emang kita di mana cenah? Si ada pun. Geus ngariung kayak gitu deh. Masya Allah Karim. Jadi itu nukolot mah leuwih-leuwih ti serse nyahoan bae. Serse mah teu sabaraha nukolot mah eta irungna waduh sarua jeung anjing pelacak. La'allahum yattaqun supaya sieun ka Allah biiqla'ihim amahum fihi nyabutina pagawean nu salila ieu kunyana dipigawe jeung supaya mali taat ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah des taktikna jeung carana Allah mere ka Kangjeng Nabi jangan dakwahan nu geus iman mah tapi doraka bae sing sieunan melalui siksa-siksa sing sieunan melalui azab-azab sing sieunan melalui siksa boh di dunia boh di akhirat deuleu tuh nu sok judi bae mang anu beunang yang contoh disebutkeun ngaranna ge deuleu mang anu tuh sakanyaho kula mah nyana teh eta pampanzanan kitu ngaranna judi bae tatadina sawana sababaraha bau tatadina perusahaanana sababaraha macem lantaran beki judi kuari tinggal saimah-imahna dong anak ambal aya pamajikan kitu keneh eta contoh nu sok judi bae eta kan disingsieunan jang di dunia dia itu si anu nusok judi jok mabok baik kuari teu bisa lempang teu bisa padahal mah nu teu judi ge aya teu bisa lempang mah teu bae ieu ngan ieu bajang contoh tuh nusok jinah bae tuh kadeuleu kan eta kakarak di dunia encan di akhirat mah caritakeun siksaan-siksaan supaya ngarenyed bayangkeun coba lamun urang ngabaris engke di masar si ieu mah lulus urang ditahan si ieu lulus ieu ditahan si ieu lulus urang ditahan haju manehanana lulus dibere surat SK kita masuk surga hajunya ngadadahan ka urang paje dadah ka mana aing mah ka surga ye rombongan eta kendaraanna pan korban baheula keur di dunyana kan eta we ceulian jore korbanna ada kendaraan tinggal tak di jahenya betul malah lulus ke surga Masya Allah tinggal aing ye judi kene korban encan tuh kan Masya Allah engke kan korban urang ke bakal jadi kendaraan di akhirat ya Allah urang di dunia aja boga kendaraan teh aya nu hayang 2 aya nu hayang 3 aya nu 4 mata korban mah terus bae enggak tahun korban masalah jadi dunia aja boga sepeda enggeus motor enggeus mobil enggeus kareta boga tak engke ge di akhirat kos kitu dek make kendaraan nu meuneu ieu aya urang ya Allah dunia loba kemudian atuh ku urang ayeuna mah teu digunakeun urang paeh lah ngasakal diperebutkeun maning gunakeun mungkung keur hirup keneh gas bikan bawa ka kiai tah korbankeun geus ulah diinget-inget ulah sok ulah cenah mun ngadahar satena meunang teh hatena mah teh nanaon sa kiai mun huluna ge teh nanaon mun ping-ping atuh kabeh bae jeung sia maka jeung hayang-hayang sagala Masya Allah da kekeukeut di hayang jasa hayangnya buntut beunang buntut ceker meunang aing ka bagian naon atuh hulu ku sia hate ku sia ping-ping ku sia ceker ku sia buntut ku sia aing buluna geus gitu tungtun bikin kaki tak korban kula geus beres tungtun ke belah ditu tak korban kula 1 tahun 5 ge masalah korban mah tuh masalah nu bermasalah ke nu sugih teu korban eta bermasalah ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Kangjeng Nabi waktu keur jumeneng resep Kangjeng Nabi mah diuk jeung nu susah
resep diuk jeung nu pakir, resep diuk jeung Nurudin. Mantak dina berjanji teh wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'hum. Kangjeng Nabi mah resep jasa ka fuqara jeung ka miskin wa yajlisu ma'hum, jeung sok diuk babarengan jeung fuqara jeung masakin. Eta Kangjeng Kiai kuari mah teu daekeun. Lamun jeung camat mah wow, batur geus teu meunang nyaho. Iya nu susah. Mana? Ngan. Ya, geus. Ganggu bae sia. Kiai Golkar mah kos gitu blon. Tah Kangjeng Nabi diuk nuju calik sareng sahabat anu hina tapi teger hatena iman ka Allah jeung ka Rasul. Hiji ki Salman, dua ki Bilal, tilu ki Ammar, opat ki Khobab. Ikabeh jelema miskin. Salman Al-Farisi, Farisi teh versi Iran. Cik sakaul orang Asbihan eta Salman teh ngadadengekeun aya Rasul diutus. Lantaran nyana geus bacaan Zabur, geus bacaan Taurat, begitu didengekeun ngadedengekeun Salman teh. Kadenge geus aya kuari Muhammad diutus, geus aya, geus bener. Salman langsung bebeja ka keluargana, izin teh izin kulama endek ka Muhammad ka ditu. Endek naon man? Kulama geus memeh Kangjeng Nabi Muhammad turun teh geus iman, ieu mah hayang ngabuktikeun jeung hayang maca syahadat. Di hareupeunana teu bisa ditahan, menggebuna iman Salman Al-Farisi, berangkat langsung ke Mekah. Berangkat Salman ti Iran ke Mekah mun naik kapal teh gitu 2 jam deket. Tah langsung kapanggih jeung Kangjeng set biasa soal beres tanya di mana abdi ti Persi sangaran Salman aya naon ka di abdi rindu jasa katua ngadedengekeun geus diutus apa encan. Coba abdi hayang ngadenge dongeng dicaritakeun ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi terus langsung di dinya sujud cekel ku Kangjeng Nabi langsung baca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Abdi mah milu bae ka Kang datang ka nyana tenar jasa Khandaq Salman Al-Farisi ketika perang Parit, perang Khandaq nyana lah sebagai bintangna nu nyieun Parit. Hina jasa nyana mah rudin jasa Salman mah lantaran ti Iran teu balik deui langsung cicing didinya saaya-aya dahar saaya-aya pake saaya-aya tapi pan ku Kangjeng Nabi geus jatakeun salah saeja sahabat anu geus jadi ahli sorga Salman Al-Farisi teu bogana naon ngariung jeung Kangjeng Nabi ngobrol. Kadua Bilal teh orang Habsyi jelema hideung Habsyi Ethiopia hideung geus teu pikaresepen secara zahir mah nyana teh budak belian abid dibeli rindu jasa ka Kangjeng Nabi. Rindu jasa hayang ka Kangjeng Nabi jasa geus kadenge bahwa Muhammad teh geus jadi Rasul Allah. Cerik nyana encan macak 2 kalimat syahadat di hareupeun Kangjeng encan puas ate teh. Kabeneran dijual di pasar. Aya Sidna Abu Bakar, ya saya. Abid saya, abdi cek nu bogana. Urang mana ye? Urang Ethiopia Habsyi, sangaranna Bilal. Dibeli ya? Dibeli teh mahal, nya hideungnya mahal. Sidna Abu Bakar kok mahal-mahal teuing, kabisana loba. Cek nu bogana. Sorana bagus, tanagana gede, jeung nya nama lincah jasa mentak mahal. Berak, sekian beli ku Sidna Abu Bakar. Di harita keneh, waya Bilal. Hai Bilal, kaula meuli anjeun saat ieu ku kaula dimerdekakeun. Langsung sujud. Teu kudu sujud geura ka Muhammad ka ditu. Lumpat kana ka Kangjeng Nabi. Begitu lumpat langsung maca 2 kalimat syahadat. Sangaran anjeun Bilal memeh anjeun datang geus kadeuleu. Tuh kokolotrakan tarumpah anjeun di sorga. Masya Allah hina ngobrol jeung Kangjeng Nabi. Ki Khobab
Ki Hobab teh jalma geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi, ditangkap ku Nasrani ku Yahudi, sageus ditangkap dijual, padahal mah lain abid lain naon, kulantaran biadabna Yahudi teh dijadikeun abid, dijual nyana geus rindu jasa ka Kangjeng Nabi. Tah datang deui cek sakaul Abu Bakar, cek sakaul mah Sayyidina Umar, dibeli diperdekakeun iman Kangjeng Nabi. Ya Allah, tuh jelema hararina keur ngarobrol jeung Kang Ki Amar gitu kene ngarobrol jeung Kangjeng Nabi gitu kadeuleuh ku tokoh-tokoh musyrik. Eta Muhammad ngobrolna jeung nu karar itu bae, aing ngasana jahina ngobrol jeung nu kos kitu mah deuk asup Islamna ge kahalangan ku nyana. Asana kumaha si Muhammad ngobrol teh jeung nu karitu bae, pindah nu kitu nu pakir ka ditu nu miskin. Eta mah didinya tah unggal aing liwat jeung si eta bae atuh nyana mondok jeung didinya. Mondok sama santri Kangjeng Nabi, Masya Allah, termasuk Abu Hurairah eta santri Kangjeng Nabi eta mah. Mantap kuari teh mun urang ka Madinah, lamun urang ka Madinah tah ieu makom Kangjeng bumi eta teh. Ieu makom kabelah dieuna tah Ashabus Sufah nu aya lu eta pondok. Nah, ulah nu kamar kahi ayeuna ye dideleung ke di Madinah, belah dia mimbar, baina mimbari wa baiti wa mimbari raudhatun, eta raudhah anu tihangna parutih-parutih permadanina putih eta raudhah cek Kangjeng Nabi, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, eta raudhah ngaranna. Ieu mimbar Kangjeng Nabi, ieu bumi makom Kangjeng Nabi, didinya Sayyidina Abu Bakar, didinya Sayyidina Umar, kabelah dia ka tukang. Nah didinya adalah pasantren ngaranna Ashabus Sufah. Ashabus Sufah teh Ashabus Sufi, jelema-jelema anu make bajuna teh rarudin, make bajuna baju bulu atau nu bersih hatena disebut Ashabus Sufah. Tah eta tah tukangeun bumi Kangjeng Nabi, tah eta santrina Ki Amar, Ki Khobab, Salman Farisi, Abu Hurairah, Ki Bilal. Yo, tidak adzan ku Kangjeng Nabi Ki Bilal. Wah, sorana luar biasa. Adzanna tidak dilek-lik balam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu adzan balam. Asyhadu an la ilaha illallah. Aya sahabat adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tetap gua kan. Ulah di kitu-kitu lempeng bae cara Bilal. Ieu mun kadengen ku Kangjeng Nabi azan kuari. Aduh, cakangnya kararieu kabeh ya. Azan. Kuari mah dilombakeun azan geus masalah geus. Masalah geus gadi eta mah kemurnian baheula. Ki Bilal teh kumaha? Geus Kangjeng Nabi pupus, Ki Bilal nangis. Teu kuateun azan Ki Bilal. Asal azan sanggeus Kangjeng Nabi pupus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal asyhadu an la ilaha illallah mau normal kene. Asal asyhadu anna Muhammadan teu kuat. Lantaran urut berjuang kencang jeung ceri. Daun azan gantian. Ke asar azan de Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya kita azan. Tah, ke asal asyhadu ilaha illallah mah normal kene asal asyhadu anna Muhammadar teu kuat. Eta lah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi. Akhirna Sayyidina Bilal teh teu kudu azan cek Sayyidina Abu Bakar tos bae anjeun mah berjamaah bae lantaran teu kuat sarua jeung teu kuat kula ketika kula maca Al-Qur'anul Karim. Lalu jasa hatena. Nah, tidinya mengasingkan diri. Ki Bilal teh mengasingkan diri, mohon ka Sayyidina Abu Bakar abdi mah ngasingkeun diri. Ngasingkeun diri teh di negara ieu apa deuk pindah negara? Abdi mah deuk pindah negara. Deuk ka mana? Tujuan abdi hayang ka Yaman, cek Ki Bilal teh. Lamun teu ka Yaman ka Iran, ka Asbihan. Lamun teu ka Iran ka Irak. Deuk naon maksudna? Abdi hayang ibadah khusus ka Gusti Allah. Atuh ibadah khusus mah di dieu ge masalah. Henteu abdi hayang ngasingkeun diri lantaran neuleuh patilasan Kangjeng abdi teu kuat. Katitingalikeun bae Kangjeng Nabi lempang, Kangjeng Nabi ti mimbar, Kangjeng Nabi di raudhah, Kangjeng takula mah jadi kadang-kadang leng ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi bos kitu. Masya Allah eta Ki Bilal. Lamun kula teu indit di dieu, asana kula moal bisa ibadah. Lantaran ieu Kangjeng Nabi kok kolebatan bae, neuleuh di ditu, neuleuh calik di lantaran terus-terusan pan Ki Bilal mah jeung Kangjeng Nabi.
ayo mah izinan bae abdi mah rek keluar ti negara ieu cerik Sina Abu Bakar cerik luar biasa ingat ke ucapan Kangjeng Nabi anu geus kadenge kokolotrakan sendalna di sorga Masya Allah cek Sina Abu Bakar akhirna Ki Bilal keluar di Mekah di Madinah terus ke negeri Yaman tah gitulah cerita Ki Bilal teh nah eta nu sararusa Kangjeng Nabi di dinya ngalobrol jeung nu sarusa aya permintaan ti musyrikin tokoh-tokoh Madinah Yahudi berarti mun di Madinah mah Yahudi mad coba ka desa kadeng aya naon kami tokoh-tokoh Yahudi di Madinah di dieu aya minat ndek iman alhamdulillah cekan tapi kami ndek kumaha ngobrolna aya gitu atuh eta nu sararusa nu mareuskeun di dinya bae kehalangan asana kuno kos kitu mantak naon eta usir ke kami datang ka dieu kami ngobrol ngeunaheun atuh ja babarengan jeung nu miskin masa teu ngarareunah sekali ku Kangjeng Nabi henteu dihiraukan kayak dipikir si Kangjeng Nabi manya kudu ngajauhan fakir miskin datang deui mad kumaha eta aya bae di dinya kami liwat aya kami dekat anjeun aya asana kehalangan ku jelema fakir miskin mantak raos usir atulah jeunkeun tempat di mana abeh kami sarsup ka dinya 2 kali can digubris ku Kangjeng katilu kali Kangjeng berpikir manggil Sirna Ali coba ka dieu coba ya pendapat lagi kumaha pendapat naon coba tadengekeun aya naon cek Sirna Ali kieu kami para tokoh-tokoh Yahudi di dieu aya terbersit aya ngobrol jeung Muhammad bawa ka ditu nama iman ngan kahalangan ku fakir-fakir miskin nu aya di dieu asana teu layak jasa kaula lamun ka dieu aya nyana asa kahalangan jasa tak ieu mah coba usir mantak naon eta teh jelema-jelema palalakir jelema miskin kos kitu tah aku mali coba pendapat anjeun bahkan cak tokoh musik catat tulis dirinya tanda tangan bahwa kami ieu tidak senang dengan orang-orang fakir orang miskin harus diusir kami kakarak datang ka dia tulis perjanjian eta mun eta perjanjian dilaksanakeun ku Muhammad kami siap mungkin ka dia terus-terusan ka dituna bisa iman boleh oke sih cek Sina boleh Kangjeng Nabi lurah lirik Kangjeng Nabi teh harapan Kangjeng Nabi kan supaya iman penggede Madinah musyrikin teh bawa iman bawa Islam harapan Kangjeng Nabi teh eta aya di jero hate endek takarak aya hate kos kitu dah malaikat Jibril turun mawa ayat ieu wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum hey Muhammad ulah sok coba-coba anjeun ngusir jelema-jelema anu ibadah ka pangeran bil ghadati wal asyi isuk jeung sore nya nama selalu iman ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah teu deui nu diharapkeun yuridu nabi ibadatihim wajhah teu deui nu diharapkeun kecuali zat Allah la syai'an min agradi dunya eueuh secuil pun tujuan dunia nya nama iman teh bolos imana ibadah ka Gusti Allah bolos ulah diusir Muhammad deuk naonan usir nu eta lu itu bacaan karuhan sarekan Kangjeng Nabi ku Gusti Allah melalui ayat ieu can bertindak kakarak di jero hate bahwa nya ieu mah bagus harapan supaya Islam tokoh-tokoh musyrikin teh kahayangna deuk dituturkeun deuk disingkirkeun jelema fakir jelema miskin teh ditegor ku Gusti Allah ulah teu meunang kan mantak kuari teh jadi ukuran eta teh urang teh lamun urang dek kembangkeun agama pan kamari geus dicaritakeun nu masantren tilok aya anak camat nu masantren tilok aya urang anak bupati tama urusanna dunia nu masantren mah tukang hui tukang dangdeur tukang toge tukang sasawi nu ngadorong nage teu katanya pegat deui sendal aduh pegat sendal tega tanjak dipaksakan mah kunyana diselapkeun pan diboronjong sendal lagi alah sia pegat teu dipicen ya eueuh deui jang meuling ke bedek di kaputan sendal dinyatak bae jasa kapeung waktu mah kunyana pake rem hareup teh apan sendal jepit ditorong kunyana kakarak ya deuk datang ka luhur kempes
ngaguling tinggal kieu aduh nasib tanya ku urang mah keur naon istirahat cek geuna istirahat kunaon tuh mimiti sendal korban ayo kadua kempes katilu atuh ngaguling acak-acakan bang malah ka dibenerkeun leuleuh ngarokok heula boro-boro boga je samsu daun kaung korek rokok nyangan korek di lamotan be coba deh aya be lurah liwat titit titit tit saya tak jalurah teman nanya ge henteu sial teman lurah goblok jasa teh lurah kadanan ku nanya kudaon mang kempes oh bantuan ku lurah atau ya meuli ban ya meuli anu kadanan ku kitu rokok-rokok ieu mah teh rokok ijeun we nya nah teu kudu ngarokok aing puyeng ye mang mamang orang mana sepatang ini kamu jual ini jadi tape maksudnya mah iya nyawa diduitin keur ngabelaan anak pemajikan emang anak di mana mondok tuh di mana mondok mah Cisoka eta anak nu mondok penuh kitu tah pikiayeun da kumaha majuda agama ja anak nu kitu eta nu mondok anak nu kitu anak tukang toge anak bangsa aya pejabat Waalaikumsalam nih mau nyantrenin anak nih yai cuman edeot ye sial jasa idiot di pondok tidak ngamajukeun agama tanyilibkeun aduh nggak ada yang ngurusin katanya di rumah kiai di sini sama anak-anak aja itu diterima kurang kumaha diterima kurang kumaha aya baru teh anak pejabat teh nu keur idiot teh di dieu pasrahkeun ka lurah nahakan ku siarah tah aya deui lain setengah pejabat ya Waalaikumsalam enon ya masantrenkeun tilu kula boga anak nu hiji geus jadi insinyur nu hiji geus jadi profesor nu ieu mah di pasantrenkeun bae emang kula teu disakolahkeun gitu belet otaknya teh nyaho naon ngitung datang ka 10 ge pohon deui geus pondokeun bae maju moal ieu agama aya anak pejabat idiot aya nu setengahna nu kos kitu teh nu teu kuat berpikir teu sanggupeun berpikir aya nu masanten mulus anak tukang toge teu kabiayaan aya tukang dangder sendal ge pegat hese meuli ya agama urang ieu nu kurang dicintai nah mana anak camat nu mondok eueuh anak bupati eueuh neangan coba se-Indonesia anak gubernur mondok Malaya marabok tah eta kan kos karari itu berarti mayoritas nu masantren teh ya nu miskin kiai na wauh jeung bupati sosohoreun belon teh mah kiai kos gitu wauh mah wauh bae ngan haju ulah kamalinaan tetep anu ngaluhurkeun agama mah duafa wal fuqara wal masakin ieu ngaraji ka dia atuh pan itu teu baroga duit jangan boga duit baka puncak atuh pa minggu kuari atuh keur huha hehe atuh pa dieu mah atuh sampah kabeh kapan ente ngaji teu boga duit cenah kiai lah ngaji bae mun boga duit puncak blon teh coba eta kajen ngan aya dage di dieu ieu bisa ngaji pejabat aya PNS ka dieu ngaji bae ngaji cenah kiai kula osok ngaji ngan di ditu jauh kadang-kadang ka dieu sasalaman ieu ngaji ye kiai mah teh ngaji kiai lamun keur teu ulin ka Bali ngaji tembak sia kuai tah eta kos karer itu jadi agama beuki ciut teh atuh munasabah geus kajeun tama lain kiai anak kiai teu kadidik ku kiai teu rek masantren kadanan ku bisa masantren kiai nage ngomongna wow teu zaman kuari mah masantren mah cekna sakola eta kiai huluna pantogeun habek tah kiai katiha gobrog kolot baheula urang sok dipantogeun katiha jak mah tilok ari mun aya anak baheula mun aya anak ngakal teh kana dipantogeun deuk bae katiha buncunur ban urang budak kuari mah teh nyahoan buncunur lah asal aya kapanggih jeung kakana sing ada ya abah pantogeun katihan sia
telalakon kerletik. Masya Allah tuh anak kiaina baik geus teu daekeun masantren ku kiaina disakolakeun dina harti pek-pek bae eta mah hak masing-masing agama deuk dikamanakeun nu kuari berbicara agama melenceng teu masantren ya nu masantren mah satu suara tolak tilu anu teu akur sadunya teu akur kabeh kunaon gua ditolak tilu jadi hiji sakolahan ji ceknya cenah aya dalilna kadiekeun dalilna buka tak kitabna atuh dicolok mata sia ku aing sia da kumaha aya keur carita sebagian kecil bae dan lain-lain sebagainya tak eta kos itu agama neuk di mana tuh riba jadi halal ku ari mah di dalilan make jamul jawa me sagala rupa di dalilan we kula bareng anu ngahalalkeun bank teh aya ieu make jamul jawa mah bisa di mana melesetna ieu balikan deui ku kula dibacana iya bener ieu mah kula ge hampir ngahalalkeun harita iya bae bisaan ieu kan aya bener mah dalilna urang ge nurut barang teu di mana ieu lain pagawean memeh dahar teh ngoreksi kos kitu teh eta kudu dahar heula aju nundutan pan barang dikoreksi teh salah ngagunakeun jamulna salahnya na ye koedahna ye koedah anu kos kieu ye anu kunyana teu kapaham coret terus mana deui bisaan segala mantek segala nanaon atuh mantek ieu teu ngaji ge bisa bae barang geus diduluan mah saralah karak wani aing ngadu jeung nyana ya tamplokeun jamul jawa we na di hareupeun aing ani geus dikoreksi salah nyana kajen kuku mah ge salah ye ngan kukula disimpen we leutik ta eta juk kuari teu kapanggih di mana meureun aya nama geus teu kudu make buku kos kitu lah pokona mah kitab lagi aya kuari mah jiwanian amat ngahalalkeun riba bang kusadumeh manehanana jadi agen kusadumeh deukeut jeung jelema-jelema kara itu mani ngahalalkeun endek we ulah ngahalalkeun mun ngahalalkeun nyieun hukum mah kitabullah al-muta'alliq nu Allah sing hade lain nu nyana sok ngeuneunahanan nyieun hukum wah ieu bahaya jasa tah kunaon eta wani sakola coba nu masantren moal wani nu masantren mah taya ciut agama ciut geus mah anak pejabat embung masantren anak nu susah paling ge masantren ge tilok telamat jatuh kabiayaan jadang derang ngaguling tadi ban togena acak-acakan dagang endog ya Pak Ismet mah jalan rarusak atuh ngaguling acak-acakan kabeh modal beak jeung endog-endogna kabeh kan nu dicarekan Pak Ismet siapa Ismet ye nya nu ragang Ismet nu dicarekan gara-gara jalan cenah teh anggeus aing dagang endog beak kabeh goblok teh Ismet je atuh siapa bae ulah sok kabatur bongan nyana cenah teu beres bae kababawa bae teu salah teu dosa Pak Ismet ngarekan atuh siapa bae sing bener naik sapedahna enggeus cenah teh ngaguling lah teu beres-beres jalan duitna dikamanakeun tuh enan kos kitu sia ulah sok nyaritakeun batur eta teh sing bener teu kasih sia tuh lah kali lah dasar teu beres cenah terus bae masantren anak balik teu kabiayaan endog pareupeus kabeh Alhamdulillahirrabbilalamin sakitu pangajian dina guru urang mudah-mudahan manfaat kasadayana sakitu ti abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.